Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa tepang deui sareng Mang Ino dina dongeng Liwung Teh Yeni. Ayeuna bagian ke-24. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na. Nu tos subscribe hatur nuhun, sumangga nyanggapkeun. Liwung Teh Yeni bagian ke-24. Mobil ngabiur ninggalkeun pakarangan Imah Warji. Nangkulung di jalan raya muru ka tujuan. Reug eureun rada anggang ti imah rangka. Jalma pahibut kalumpatan pulang anting kawas manggih karuas. Nu ting corowok ting beretek asup ka imah rangka tuluy ka tukang. Liwung Teh Yeni bagian ke-24. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu subscribe gratis pamirsa, nu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Warji turun tina mobil tuluy pipilueun milu ka riweuh. Lumpat muru ka jero rangkai. Aya naon euy? Si Damin jeung si Yoyo ragrag, Pak. Tulungan. Bawa ka rumah sakit buru. Warji anjuk ka tukang imah rangkai, nempo dua jalma ngacoprak baloboran getih tina sirahna. Nu hiji awakna pinuh ku sesa adukan, nu hiji deui ngabebengkang luhur tumpukan batu. Nu cilaka pada muru satuluyna direreyang digotong dibawa keluar, digolerkeun dibawa kana dolak muru ka rumah sakit. Dibarengan ku Kang Mandor jeung dua urang deui anak buahna. Jauhan eta wawungan bahaya. Deuleuy keudeuh salah saurang nu cilaka tembong ngap nyarita. No, Yono, aya naon? Baturna ngaguya-guya awak Yono. Yono beuntan neuteup baturna nu satuluyna katinggal ngalupaskeun nyawa. Yono, Damin, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mobil eureun dihareupeun pantau UGD rumah sakit. Satuluna dibawa kana balangkar diurus dipariksa. Warji teu eleh cipaciweuh ngurus waragadna. Liwung Teh Yeni bagian ke-24. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe, nu subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Sarengsena eta maehna ngoloyong muru bangku nu ngajajar sisi tembok. Geek diuk didinya. Hatena bungangang najan pesemon nembongkeun sedih kacida. Jol Mandor nyamperkeun diuk sagigireun manehna. Kang, ta ieu bikeun ka keluarga Aryana. Paragat rumah sakit mah beres tinggal nungguan layon kaluar jeung dianteur ku ambulan ka keluargana. Dua amplop beusi duit kepokan di tampanan ku Mandor nu tembong alum. Lajannya gemanehna geus pipilueun milu nyieun dosa. Teu burung hate leutikna milu sungkawa nyakseni eta kajadian hareupeun mata. Jang hampura akang. Cang bulan narawangan purnamanya angan buana. Sri husu dina jigirna jempling peuting geus mawa anteng dina dawam nu ngagalindeng. Liwung Teh Yeni bagian ke-24. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na, nu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Batin panceuk anu agung, menekung nadapi tulung sejajajab kasono nu rohaka. Dibarung kapanasaran sabab ku aya tetempoan. Mbah Karim, Mbah Karno aranteng ngobrol di tepas Imah Sri bari ngabungbang maturan endana bulan. Dibarengan bubul sampo jeung Cikopi ngebul. Akang ngapal si Warji geus sasar ngan peda teu boga bukti keur ditembongkeun ka si Nyai. Keun sina kasaksen ku dirina bae. Meredi asih pangeran ku cara kitu. Nya Kang Karim, abi ge sapamikaran jeung akang.
Komo geus ngabandungan lalakon anak urang. Salila gering kamari 2 poe teu eling. Duh, sedih hate mah. Si Nyai lain budak nu gampang percaya ka beja. Dina pegatna ge jeung si Warji ulah karna dongeng urang. Keun sina apaleun ku manehna sorangan. Liwung teh yani bagan ka-24. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na nu tos subscribe hatur nuhun subscribe gratis pamirsa. Semangga urang lajengkeun deui. Jalma mah teu bisa diukur ku cangkang ku caritaan. Lungu carang takol tapi tegel jeung tanpa iman. Indung jadi wadal kasarakahan incu Ki Adi nya incu akang oge kasebutna sasat getih daging sorangan ge dihakan. Obrolan aranjeuna manjang sedeng sering anteng madep dina poe nu panganggeusan. Tentepan Sri museur kana hiji titik cahaya dibarengan galindengna jikir. Bray, titik cahaya ngagedean antara katinggal jalan ngembat panjang. Sri ngajanteng nitenan kaayaan. Laju ngaringkang nuturkeun jalan, beuki jauh, beuki kapireng tinggal sing jelebur ombak ngembrag batu karang. Seor angin mawa hawa sagara debarung suku teu daek eureun kawas aya nu mawa. Tembong nu ngajentul nonggongan luhureun karang pamujaan. Lengkah kandeg tanpa nurutkeun kahayang kawas napel masuk luhur kikisik. Sorang ajelengeng norobos pangruhu nukung si kapireung ku dirina wor jeung seahna sagara. Liwung teh yani bagian ka-24. Ulah hilap pangrojongna pamirsa. Like sareng subscribe-na nu tos subscribe hatur nuhun. Semangga urang lajengkeun deui. Kuda gagah bulu coklat semu beureum lumpat. Luhur galura ngadegetan jalma nu andeka sila nonggongan. Sora ting cikicik ting cakaka kreang mata kueung karasa ku Sri Harita. Rupa-rupa makhluk ngarembongan ngawujud ngurilingan jalma nu ngajentul didinya. Galura kawas milu ngarasakeun guligah nadiri Sri nu nyakseni. Teu kanyahoan datangna ombak bumuyung. Engkat ngaguleng awak Sri laju digantungkeun sakarepna. Koleang awak Sri ngoleang dibawa ke alam rasa. Liwung teh yani bagian ka-24. Ulah hilap pangrojongna like sareng subscribe-na pamirsa. Subscribe gratis pamirsa. Anu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Deg batin ngandeg muntang kanu maha kawasa. Ya Robbi Allahu Akbar. Bray panon Sri beunta deui. Tatempoan jeung kaayaan sapudeureun Sri geus robah deui. Alam poek mongkleng Butarading dawam ngagalindeng deui. Liwung teh yani bagan ka-24. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe nu tos subscribe hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Samar tetempoan rajegna tatangkalan dadampalan batu koral hareupeun hieumna alas nu teu apal aya di mana. Keung datang marengan, bulu punduk muriding marengan gimirna rarasaan. Bau dupa seukeut kaambe mawa eungap kana ambekan.
Hega krenghap karasa berat jeung heureut asa diudag ku wanci sering ngarahu. Ya Allah, nedap panang tayungan. Liwung teh yani bagian ke-24 ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe nutos subscribe hatur nuhun subscribe gratis pamirsa sumangga urang lajengkeun deui. Teu karasa batin bet kateter bobor karahayuan cipanon ngagulusur turun mapai pipi marengan ti koro nyelek sering ngihak nyuuh sujud hareupeun alas gelendengan. Hanca kopina pamirsa ulah hilap like sareng subscribe na nutos hatur nuhun anu tos ngiring nyakseni liwung teh yeuni bagian ke-24 antos liwung teh yeuni bagian ke-25 nutos ulah hilap pangrojongna like sareng subscribe. Hatur nuhun cag